bikin video lagi. Seharian jajan serba pedas yang ada di Cihapit, Bandung. Waduh, Cihapit enak keur viral heuh. Ternyata kami teh menemukan hidden gem anu tukang bakmi anu ngeunah. Ieu teh tepatnya teh rada ngablasek saeutik masuk ke jalan kecil ada di belakang Polsek Cihapit atuh ya. Barang pas masuk teh alas, ya suasananya teh menisah dupisan, terus harganya teh murah. Ari teh mulai dari 19 ribuan aja. Ya udah atuh teh kayak mah pesan we 2 mangkok heuh. Berikut di sini mah cili oilnya juga gratis, bisa refill pula. Langsung we diracik si Yamin pedas gurihna tah make cili oil sing loba barang dibalewakeun teh alas ya aing mah mending ngeunah kieu. Si cili oilnya teh enggak penghar tapi bener-bener ngeunah, bener-bener nambah rasa. Pokokna mah top mantap is the best 8/10. Apalagi kalau makannya teh didampingin pakai gyozanya. Wah, udah bener-bener enak pisan. Ieu mah bodak 10/10 langsung dinilai nage. Bener-bener tidak ada tara, tidak ada tanding. Kalau sukanya bakmi original mah di sini juga ada bakmi originalnya, tapi sekarang mah tetap pakai cili oilna karena anu nyeun tambah ngeunahna cili oilna. Pokokna mah is the best pisan.